Sampurasun pamirsa tepang deui mewah simkuring dina acara Warta Jati Sunda Jaga Titilar Seni Budaya Sunda. Pamirsa YouTube kaleresan dina dangat ieu simkuring partos aya di Oregon Hills kawasan di Ciwidey. Nu tepat nama sate acan Ciwidey panggilan palih kiwang ke aya nu namina hiji resto hiji kafe anu kacida mantap. Tur ayeuna dina dangat ieu payeuna simkuring partos aya bintang tamu atau napi bentang tamu anu ngarencangan simkuring nyaeta para tokoh seniman anu ngahaja ku simkuring baris diajak wawancara. Nyaeta aya dua tokoh seniman ieu aya Kang Asep Ablay sareng Kang Ujang Cikal. Sampurasun wilujeng wayah kieu. Wilujeng wayah kieu. Damang Kang Ujang. Alhamdulillah. Kang Asep damang. Alhamdulillah saya. Tah pamirsa saha anjeunna duaan ieu nyaeta salah sawios perwakilan ti kepengurusan pasir. Naon eta pasir teh nyaeta singkatan ti pasukan Siraru. Tah urang bedar naon ieu pasir teh? Pangitan anu ngawitan simkuring saja tumaros ka Kang Ujang. Kang Ujang, ieu pasir teh naon? Hartosna pasir. Kan adina singkatanna pasukan Siraru. Mohon. Tah anu langkung detailna deui teh pasir teh naon? Terus ieu naha hiji paguyuban naha naon panginten pamirsa ge prayogi uninga tak ieu teh pasir teh naon anu langkung detailna mohon panginten simkuring sejak awalar pangintennya pertarosan naon panginten hartosna pasir pangintennya anu intina mah panginten pasir mah mung hiji singkatan ti pasukan Siraru pangintennya nu mung pasukan Siraru eta panginten asal muasalna aya bahasa terapi kecap pasukan Siraru dan aya hiji guyon-guyonan kawit nama sareng ayah Yayan Jatnika ayah Yayan Jatnika gitu. Kumaha ieu cenah adi batur mah aya grup ieu cing urang di urang cenah urang ngayakeun we cenah pasir cenah pasukan Siraru cenah supados langkung ngaraketkeun pangintennya antara senior sareng junior antara penggemar sarang misalkan artis gitu janten filosofi Siraru teh kan Siraru mah pamintos murah kahanapnya bade inungna bade anana kan sami pauntuy-untuy gitu janten teu aya sekat antara fans sareng si artisna kawitna panginten anu ngaraos kumaha ka Ayah Yayan misalkan terus ka Ayah Ari Batara pangintennya ngaraos kumaha ku ayana pasukan Siraru mah sami sajajar lah gitunya sami-sami urang panginten ciptaan pangeran panginten urang sajajar dina kasta panginten janten teu aya sekat anu ngahalangan kana teh kahirupan atanapi antara fans sareng si artisna gitu panginten eta gitu. Kawita mah janten hartosna ieu Siraru pasukan Siraru ieu teh di naon didamel hiji satu bentuk wadah atanapi paguyuban teh panginten kapayuna insyaallah kanggo pasukan Siraru ieu panginten sanes grup abal-abal pangintennya abdi hapunten nu sanesan kadang-kadang grup WA cuma grup WA misalkannya grup komunitas cukup komunitas insyaallah pami grup ieu mah legal berbadan hukum panginten kanggo kapayuna aya oge panginten program-program anu bade dilaksanakeun panginten kanggo kapayuna gitu. Hartosna panginten sanes ukur fans sareng artis panginten ogena hiji paguyuban ieu kangge membawahi talenta-talenta seniman di lebetna pangintennya supados langkung nanjeur deui. Mohon. Tah kitu. Kumaha Kang Asep nemutkeun Kang Asep ieu? Leres. Kangge ka payuna oge nya mangrupikeun nya sebagian visi misina gitu. Leres ka hiji eta aya kangge wadah kangge talenta-talenta nonoman anu bibit-bibit tah insyaallah ka payuna urang wadahan gitu. Kangge ka payuna oge upami aya istilahna aya nu baris anu didugikeun kanu sanesna oge insyaallah nanti dibarembungkeun heula kitu sareng parurang kalih anu sanes jadi henteu ukur kahoyong ketua atanapi kahoyong pengurus anu sanesna oge kedah terang gitu upami aya planning kangge ka payuna teh di antaranya program atanapi naon hartosna urang ngajaring bibit-bibit muda betul talenta kadang-kadang kan pami dihanap kadang-kadangnya sok aya ieu misalnya soantana sae tapi di anjeunna misalnya aya kendala dina masalah
hoyong ka studio rekaman atau nepi kumaha insyaallah panginten ku Jangan wadah kendala ieu. biasananya. Ya, ku wadah ieu mah ku paguyuban seni pasukan Siraru insyaallah sadayana bade anom bade sepuh nu aya minat misalkan ngalestarikeun oge misalkan ngaronjatkeun dina khususna panginten tradisi seni Sunda pangintennya insyaallah dibantos Di Rojong. Ya hartosna panginten secara kesimpulan tim Siraru ieu tanapi Siraru ieu hiji wadah hiji paguyuban anu ngabina talenta nonoman. Iya. Lajeng kapayuna tiasa ngembangkeun Tah, panginten gitu. kitu nya. Mohon. Kumargi kieu abdi sababaraha taun kapengker seueur hiji paguyuban ieu teh aya mung teu lami. nya. Mung sawateh sabaraha warsi kitu Mohon. tosan. Nah, panginten kapayuna Siraru memoal kieu panginten. Ya mudah-mudahan. Urang silih rojong. Urang silih rojong. Hartosna ngamumule budaya Sunda Ya. oge panginten nya. Betul. Mohon. Raras. Eta ge panginten anu tadi teh kumargi di paguyuban ieu mah teu aya jenjang ataupun Teu aya nya jenjang, misalkan nya mohon. teu aya kesengganan antara ois penggemar sareng si artisna rata teh insyaallah panginten artisna ge jadi ibaratna mah henteu asa kumaha gitu tah jadi henteu memposisikan anjeunna artis gitu sami lah ngambereun pedah ieu mah panginten teu acan naik cenah urang atos naikkan gitu bahasa Tah, artisna gitu eta unggul janten di ieu mah teu aya sekat antara wis eta insyaallah ngobrol ke kumaha we urang gitu jadi henteu asa pengen sareng artis gitu asa rerencangan we gitu di dieu mah Cempal. Tah ieu ayeuna dinten ieu kaping 24 Juni teh urang teh ieu aya acara naon itu saleresna. Saurna abdi ngadangu kabar mah hawar-hawar pengukuhan. mohon Tah ieu panginten saha nu tiasa ngajelaskeun. Insyaallah. Kang Asep mangga. Kangge kaping 24 dinten ieu dinten 1 diayakeun kopdar sanes kangge ieu sanes kangge pengukuhan grup. Mah kangge khususna kangge pengukuhan grup lah gitu. nami Nami pasir Mami pasir, dikukuhkeun. ti mulai dinten ieu berdirina. Ting awitan Muhun ayeuna. tah eta tingawitan dinten ieu. Terus kaleresan di naon? Aya bentang tamuna panginten Welas. nyaeta sanes sasaha tapi Kang Haji Mohon. Yayan Jatika oge ngiring ngarojong Jadi anclub di antara langsung alhamdulillah tanpa memilah mana itu dan lain sebagainya. biasa diudinga panginten kanggo Iya. ieu jadi teu aya sekat antara memilah misalkan oh ieu mah lain kasta urang henteu alhamdulillah anjeunna mah aya Haji Yayan oge aya Ari Batara Ari alhamdulillah Batara teh rata lah sasama lah gitu ibarat nama posisinya teh nya ngobrol loma. gitu. ngobrol loma gitu Insya insyaallah acarana naon wae ya Kang dinten ayeuna teh di samping pengukuhan kopdar ieu teh acarana susunan acarana manawi saha tiasa ngajelaskeun. kanggo susunan panginten sapertos acara biasa oge aja susunan mah panginten aya sambutan panginten ti ketua oge sambutan ti pembina atanapi penasehat nyata aya Yayan sareng aya Ari Batara panginten dina ieu waktos intina acara nyata pengukuhan atanapi penetapan nama paguyuban seni pasukan Siraru gitu. Anu misi visina ngamumule budaya Sunda ngalamungan paguyuban ieu. Tah, res gitu. Tah eta pamirsa hiji momentum kanggo acara kaping 24 ieu nyaeta acara anu ngukuhkeun hiji paguyuban nyaeta paguyuban pasir pasukan Siraru anu di ketuai lah istilah namanya ketuana Kang Asep Ablay, Ari Kang Ujang sebagai sekjenna lajeng penasehatna nyaeta Kang Haji Yayan Jatnika. Ieu patut ku urang dirojong misi visina ku ayana pasir ieu margi naon ayana tos langki anu namina paguyuban anu leres-leres ngamumule budaya Sunda ngalangkungan paguyuban ieu pamugi kapayuna urang sami-sami doakeun yen paguyuban pasir ieu teh tiasa nanjeur terus amin ieu kanggo peserta anu ngawitan tos seueur kanggo anggota mohon tah kanggo gelombang kahiji apa kitu nya anu tepat penelitian yang dilaksanakan anggota kirang langkung 50 jalmi heula janten sanes alim seueur gitu nya intina mah panten 50 diwates heula panginten diwates heula supaya kagodog heula anu 50 ieu tos leres-leres solid pangintennya ibarat mah katinggal misalkan loyalitasna gitu tah namanya panginten saatos kegiatan ieu aya pelebaran sayap deui panginten ke ngarekrut-rekrut anu maksad minat panginten
Iji Kibung dina ke grup Pasifan Sirgaru ieu gitu. Dina ade ART-na Gitu. ngiringan tina Mohon sagala kayak- rupi ieu na. kayak ngiringan. Jadi insya Allah Tapi ieu teh dina Siraro ieu teh tidak sewatas seniman ya. tidak. Tidak. Jadi termasuk badai senimanna, badai penggemarna, badai misalkan ukur ngarojong abdi mah misalkan teu tiasa nyi teu tiasa naon misalkan hayu sasarengan gitu pokoknya. Jadi untuk oh ieu mah pemusik, ieu penyanyi henteu. Pan mah badai penggemar, badai masyarakat biasa ge mangga nu badai ngiring ieu berbaur gitu. Tah sejajar gitu. Gitu. Kang Asep manawi aya nu bade didugikeun kinten-kintenna kanggo pamirsa YouTube anu baris tayang engke ieu acara teh konten ieu baris tayang ge di Mohon. channel YouTube utamina di channel YouTube Sanggar Mekar Asih. Insya Allah Sanggar Mekar Asih baris ngarojong karena Sanggar Rupi program-program anu dipidamel ku pasir. Alhamdulillah hatur Dugi nuhun ka sacan. Iraha ge. Alhamdulillah hatur. Insya Allah abdi selaku wakil ti Sanggar Mekar Asih siap ngarojong karena Alhamdulillah. segala rupi agenda anu baris dipidamel ku Alhamdulillah. Ya, pasir. ti sim kuring meureun pih ngaturkeun nuhun Pohon. kangge ka Padepokan Mekar Asih. Hak ngaturkeun nuhun parantos tiasa ngiring gabung oge khususna ka Apih oge kana sanesna kangge ka payuna mudah-mudahan langkung solid, langkung Sami-sami. kompak gitu. Ya margi Sanggar Mekar Asih nyalira gaduh boleh dikatakan kumahanya kagungan ageman yen naon we anu sifatna ngamu mulai budaya seni dan budaya Sunda siap ngarojong. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kangge kapayeuna Terus, pokona intina alhamdulillah. abdi salaku wakil ti Sanggar Mekar Asih panginten siap ngarojong kana Sanggar Rupi naon anu baris di agendakeun ke Mohon. Hatur nuhun pisan. pasir ieu pamugi pasir langkung nanjir. Amin. saterasa. Amin. Kang Asep Ablay hatur nuhun ieu. Sami-sami. Wawancara ieu pamugi tiasa ngajantankeun edukasi pikeun Amin. pamirsa Amin. sadayana oge Kang Ujang Cikal salaku sekjen oge pamugi ieu kepengurusan langkung solid ka Amin. payuna. Amin. Aturan hatur nuhun. Amin. Pamirsa YouTube rupina dugi ka dieu obrolan simkuring miwah Kang Asep Ablay salaku ketua ti Paguyuban Pasir oge Kang Ujang Cikal salaku sekjenna. Urang tepang deui engke sanex waktos di episode salajengna di acara Jati Sunda atanapi Warta Jati Sunda jaga titilar seni dan budaya Sunda. Aturan hatur nuhun, sampurasun, rahayu.